Isuk-isuk keneh Pak Donald Trump geus ngahuleng di tepas imahna. Paneutupna melong kosong ka hareup. Liuk beungeutna jiga nu bingung. Tos atuh papi, teu kenging ngalamun wae. Pak Donald Trump ngaranjug kaget, asa kagebahkeun. Red anjeunna ka tukang, tetela sora Ibu Melanie Trump, istrina nu nyampeurkeun bari nanggeui klub hui dina piring. Gek anjeunna calik digigireun Pak Donald. Ngemutan naon atuh papi teh? Bari sok neundeun klub hui kana meja. Nu ditanya ngarahuh. Keur bingung papi teh mi. Mikiran si Benyamin. Kamari teh apan geus paheut. Rek gencatan senjata di negara Mesir. Haripek teh masih keneh nembakan warga Gajah geuningan. Era Bapak teh ku Pak Prabowo jeung pamimpin negara nu sejena. Cenah bari neuteub Ibu Melanie. Nya kunaon atuh nya Pak Benyamin teh? Jiga lain kolot. Geus jalir janji deui wae. Karunya mamih mah pi ribuan warga Palestina dibunuhan. Nyeta kitu mih. Keur solusina ieu masalah teh Bapak boga rencana. Tah, rencana kumaha pi? Tanya Bu Melanie. Israel jeung Palestina dihijikeun jadi sanagara. Tuluy di bawah pemerintahan Amerika Serikat. Jadi negara bagian urang mi. Bu Melanie ngahuleng.